tauhidna luntur make jeung nanya naha mun bahasa Arab 5 pan teu meunang 5 ayeuna kaifa mun urang aja tauhid teu meunang nuluhur mah. Ieu mah bahasa teh kunaon tah ku sebab sia make jeung naha nganahakeun ka aing atuh kan karajaan mah aing atuh kumaha aing bae nganaha ka aing sia. Eta kasalahan ceuriknya ceri turun kawalianana tuh kos gitu jadi alam kawalian mah teu meunang salah teu meunang sadoa-doana teu meunang sapenta-pentana teu meunang satanya-tanyana jadi alam kawalian mah alam kapasrahan ka Gusti Allah pengakuanna naon pasrah bae geus ka Gusti Allah. Lain haju wali teh ngadoa supaya kadeuleu ku batur ngadoa supaya karasa ku batur henteu pasah adapun eta diijabah doa nya nama hubungan teu mah urusan Allah nya nama ngadoa bae urusan diijabah jeung teu mah teh urusan Allah geus sakitu wali mah teh wali teh langsung we ceri ka Gusti Allah ngadoa deui jangan mah ka Gusti Allah Gusti lamun pangkat kawalian abdi diturunkeun ku Gusti abdi mah janu Gusti didamelna abdi ku Gusti didamel abdi ku Gusti jadi ibadah nang Gusti diangkat jadi wali ku Gusti diturunkeun ge ku Gusti abdi kasalahan karasa ieu kasalahan ti abdi andai kata abdi dikanarakakeun abdi mah jasa Gusti ngan aya pamenta abdi mah Gusti naon cak Allah lamun abdi dikanarakakeun abdi panggdekeun awak abdi pinuhan naraka ku abdi sorangan bae sehingga batur tempat di neraka sakitu bae abdi mah Gusti eta menta poare eta menta cukup abdi sorangan di neraka hamba-hamba Gusti anu boga dosa supaya tempat di neraka dek di juru itu aya tak-tak abdi di juru itu aya tak-tak abdi gedekeun sagede neraka abdi bae sorangan nu ka neraka cukup abdi mah sakitu pamenta teh ambo cek Gusti Allah sia hebat amat pamenta sia padahal pancen orang kos gitu can orang jadi orang mamenta gitu Gusti embung tetep embung ka neraka panas Gusti panas sih boro-boro neraka heabna ge meureun panas jasa lah daripada abdi mah di nerakakeun mending tatangga abdi we Gusti urang kos kitu Pak tata babaturan abdi lah gitu henteu eta wali mah kos kitu nemah abdi ka neraka janaraka nu Gusti abdi nu Gusti dek di nerakakeun tanda abdi ka neraka diturunkeun kawalian abdi nemah Gusti ngan pamenta abdi hiji neraka pinuhan ku awak abdi batur supaya ulah aya tempat di neraka sakitu ambe cak Gusti Allah naon sia nu mantek-mantek kitu cukup abdi bae nu ka neraka tatangga abdi dulur abdi kabeh ulah ke neraka abdi jadi tumbal cak Gusti Allah naik deh sia jadi wali aing tuh mantak ente ge menta ka neraka sebagai mantak ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ka neraka bae Gusti nemah cak Allah teh kudu dipenta goblok emang siapa nu ka nerakakeun penta deui sia sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam beda bae wali membuh lain dah dibantak komo urang mun carita manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani geus maklum di dunia di Banten mah aca manakib da kos di Jawa Tengah lain deui di Bandung aya ngan Sunda ngan saeutik nu ngembangkeunana Bandung Garut Tasikmalaya saeutik teh mah sakanya hokula tapi nyebrang ke Jawa Tengah Masya Allah Jawa Timur luar biasa di dunia pohara nyaritakeun manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani nah ieu mah geus biasa tau manakibna
Insya Allah kukula diceritakan kada ieu mah wali nu lain nafi ngaranna seperti kitu diangkat deh nyana jadi wali deh ti harita nyana istiqomah aing moal nanya moal naon ka Gusti Allah cek moal aya 5 kaeva ayana moal susah bodoh bae banjir bodoh ya saya mah coba pangadoakeun teu buka aing mah cilaka deui aing sembung ya da mah teu ngadoa teu naon bila perlu kanyut geun aing mah Gusti tah eta wali ngan lamun geus pasrah kos kitu manjur satungtungnya na can pasrah ka Gusti Allah moal manjur doana mun geus pasrah jasa ka Gusti Allah karak manjur kitulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain anu zikir Allah illallah beres bae berkat anu gede tuh wali ini tuh bos gitu menja zikir dituker jeung berkat dan mentak hese jasa orang neangan mubalik nu berpangkat wali hese nu nyana tirok ngaliri ke berkat tirok ngaliri ka amplop tirok ieu jeung naon amplopnya juga eusina nu penting mah amplop ambalaya di imah azala